kayak didinya mah badan poe ayeuna pona bereskeun nepi ka sorenya. Nepi ka sore wayah isukan teh poe naon Senin Salasa Rebo lah. Rebo geus beres kabeh. Didinya wayahna irit ka kebon urang di naluknya. Tapi bayaran heula teh bayaran heula anu ieu bayaran tuh kumaha bayaran? Eta teh ya urang teh pokona mah urang teh janjinya ngan urang didinya kana naluk heula we lah. Bayaran ge urang keur mikiran urang aslina urang nol pisan duit sing minta pangarti ka didinya lah. Tuh. Pokona bulan kamari pan urang boga kurang teh ka didinya anu 1 juta. Acan lunas nya. Acan lunas. Ayeuna tapi urang da mun eueuh didinya minta saha deui urang teh. Eta teh nya urang rek keluarkeun eta teh bersihan heula weh. Men nu beuli teh bogoheun. Jual seberapa? Ya sabarama kahitung rugi tapi lah bae lah daripada ayeuna mah. Nutupan etanya. Nutupan nu kamari teh ya urang bayareun. Aya rugi mah henteu nyangan aku ngitung harga pasar mah nya anggar we. Enak pasaran di dinya geus 5 juta, urang ngajual enak 3,5 juta mah nya. Rugi. Tapi urang mun nahan nu meulina ke saha deui da moal aya nu meuli ereh meureun tampal di dinya. Kagok soalna mah tanahna. Kagok teh lain sisi jalan atuh eta mah di jero. Asup. Lah pokona mah urang nu kamari 1 juta, enak beresan di dinya. Isukan mah di dinya walena sugi-sugi lah kana lu lah. Pokona urang nungguan poe Rebo teh geus tek datang rek ngalongokan nu rek meuli tanah teh. Isukan urang langsung muncul ka kebon itu. Nya, siap. Tadi dinya teh aya tangkal ieu tah. Dinya ieu we tuar we. Naon tangkal nu peuteui nu pangbadagna juru. Tuar we lah. Atuh kudu ngajak nu nembang ureungan. Tah heuh jeung eta talangan aku di dinya nya. Yeh, kumaha pan? Pokona mah talangan heula lah.